Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa subscriber YouTube Mang Cecep Gorobacep anu satia satu humanco di mana wae ayana. Dina dangat ayana urang neraskeun carapon tina majalah Mangle tahun 1858 nomor 18. Judul carpon anu baris kapidangkeun nyaeta hukuman aneh. Ye biasana ujang uned ya teh sauna teh pamirsa bahanna teh tina koronet teh nyaeta carios-carios detektif di luar negeri. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Di urang Mahabuna Rajapati teh kulantaran kaayaan nu teu pati aman, lain undang-undangna nu teu beres, meubeuna gorombolan di pasisian ngalobaan kajadian culik, duruk, dorohos jeung sajabana. Riweuhna jalma-jalma di pasisian moal karasa ku urang kota palinggengan ukur nepi ka sieun nyaba ka sisi. Kumaha seblakna hate ngadenge sora bedil ti peuting kakeung nu datangna bareng jeung panon poe surup. Pangharepan sangkan berang gera datang moal ieu mah moal bisa karasa ku jalma nu can ngalaman hirup mulan malen di pasisian anu teu aman. Dalah kapala jabatan sosial sorangan ngan ukur bisa nepi ka ngurus ngabantu jeung karunya, moal bisa ari nepi ka kudu sarasa jeung nu ngalaman mah. Nineungna urang sisi kana medalna Sang Surya ukur bisa disarwakeun jeung sonona hiji jajaka kapoe isuk nu dijangjikeun bebenana anu kakara nyebut daek kana pananyaanana rek tepung rek ngobrol paduduaan. Nah, tina hukuman bet los-los kana pasisian kieu sanyana mah. Di Texas nu rek dicaritakeun teh. Texas teh hiji nagara bagian di Amerika Serikat. Di dieu mah pang teu amanna teh lain di pasisian tapi di kota-kota nu rada galede jeung lain ku gorombolan deui urang Texas boga kacapangan Tucson. Maksudna Samuel Houston nu ngambardekakeun urang, Samuel Colt nu nyarwakeun urang ieu teh minangka pangeling-eling ti urang Texas kadua jalma nu galede jasana ka maranehna. Samuel Houston teh nyaeta hiji jenderal anu mingpin tentara Texas dina perang kamerdekaan ngalawan Meksiko dina tahun 1830 genap. Ari Samuel Cole nyaeta jalma anu munggaran manggihan atanapi bisa nyieun revolver dina tahun 1835. Di Texas pistol Colt nu pelorna genap disebutna equalizer, artina nu nyarwakeun. Teoritis ieu pistol teh nyarwakeun kekuatan antara jalma nu nyaletik nyalembek jeung jalma nu jangkung gede jeung bedas. Mun gelut patutunggalan surung sapi jogol munding geus barang tangtu anu bedas nu meunang. Tapi sanggeus aya pistol mah kaunggulan dina gelut teh henteu gumantung kana bedas henteuna, tapi kumaha santikana metakeun pistol jeung ulah kapiheulaan babar. Kakuatan jalma lain ngancik dina tanaga jeung peureup tapi pindah kana curug jeung karikatan. Kitu sababna pangna pistol disebut equalizer. Urang Texas diwenangkeun ngabela dirina tanpa panang tayungan ti sheriff atanapi kepala daerah atawa ti pangadilan. Texas wewengkon nu sok disebut Wild West kamasyhur film koboyna, bandit-banditna jeung hukum kakuatanana. Malah tabeatna oge rada kalasar. Mun teu salah urang Amerika nu asalna ti sejen tempat mah rada ngahiam ari ka urang Texas mah. Mun di urang mah meureun pakampunganana. Di dinya mah ceuk wiwilanganana neunggelan jalma di hareupeun umum teh geus lain barang mustahil jeung dianggap hal nu lumrah.
Lantaran Texas teh daerah koloni anyar, undang-undang nagara rada beda ti negara bagian nu sejen. Ari baheulana kaayaan di pakulonan Amerika teh kacida weritna urang barat nu daratang ka Amerika nya di belah kulon menangna gangguan ti urang Indian anu pang-pangna pisan mah. Harita ngan sirikna teu unggal lengkah dituturkeun ku malakal maut nu sok dijajabkeun ku bedog atawa kampak urang Indian anu disebut tomahawk. Kahirupan nu cara kieu geus moal bisa mawa kana kalemesan budi nu matak urang dinya mah sautak-sautik gelut silih bedil mestol heula kakarana nya teh sanyana. Nepi ka taun 1812 aya keneh ieu undang-undang anu asalna ti zaman kolonisasi munggaran teh. Kareanana Rajapati nu geus kajadian di Texas diwenangkeun ku undang-undang lantaran undang-undangna teh henteu ditulis geus barang tangtu interpretasina teh kumaha pabrik bae. Di Texas mah maehan jalma leuwih enteng hukumanana tibatan maling kuda. Kungsi aya kajadian kieu hiji jalma nu miara ingon-ingon geus nangkep bangsat nu maling kudana, tuluy bebeja ka serif yen si bangsat teh rek digantung di pakarangan imahna ku serif pohara di saluyuanana, malah dipuji yen eta teh hukuman nu bijaksana cenah. Tapi barang rek giriwil si bangsat teh digantung duka kumaha si nu boga kuda teh bet make ngarasa watir tuluy diganti hukumanana ku dirangketan ku pecut. Barang kanyahoan ku serif kontan harita keneh si nu boga kuda teh ditangkap lantaran ngalanggar undang-undang ngagebugan jalma ku pecut. Kaidinan soteh lamun jelmana digantung. Ari hal anu kacida ditangtayunganana ku undang-undang di Texas mah nyaeta katengtreman rumah tangga. Ieu mah teu beunang diongget-ongget. Mun aya jalma ngarasa yen aya hiji lalaki sejen katari ku pamajikanana atanepi bogoheun, eta teh geus kaci dibedil sanajan pamajikanana sorangan mah teu naon oge. Kungsi aya hiji tukang ngontrol rel anu maehan tatanggana. Ari lantaranana kieu manehna curiga ka tatanggana anu semu bogoh ka pamajikanana. Mimitina manehna ngan ukur ngancam yen lamun si tatangga teh wani gana-gana ngaganggu pamajikanana tangtu dipaehan. Sakali mangsa waktu manehna balik tas ti pagaweanana kasampak si tatangga teh tas ti imahna, nah da teu antap warah ceug kana pestol cedor dibedil lebah antara panona. Sanggeus maehan si tatangga teh manehna ngagancangan mangadu ka pangadilan sarta nyaritakeun kajadianana kalawan satarabasna. Ku pangadilan lain dihukum malah tuluy dijamu diajak dahar di hiji restoran bareng jeung anggota juri. Kira-kirana bae eta undang-undang rumah tangga teh kieu si salaki wenang maehan sing saha bae jalma lalaki lamun katenjo aya dina kaayaan nu bisa nimbulkeun kacurigaan nu puguh jeung asup akal jeung pamajikanana sarta nimbulkeun sangkaan yen si pamajikanana nyieun gawe salingkuh. Anehna nu beunang dipaehan teh ngan lalakina wungkul ari awewena mah henteu. Sabalikna si pamajikan diwenangkeun maehan salaki katut awewe nu mana bae nu kapanggih keur dikekeuweuk ku salakina. Tara aya awewe dihukum lantaran maehan salaki di Texas mah. Kumaha loncerna ugeran hukum di dinya bisa katara dina ieu kajadian? Aya hiji lalaki keur nyaba di tengah jalan manehna teh maehan padri. Barang ditanya ku pangadilan cenah alasanana teh pedah kira-kira sataun ka tukang. Eta padri teh kungsi cunihin ka pamajikanana waktu sok babarengan diajar ka gareja. Tanpa saksi manehna bisa bebas tina hukuman. Undang-undang nu kadua nu ngalantarankeun mahabuna Rajapati teh nyaeta undang-undang bela diri atanapi self defense. Di urang oge aya kawenangan ngabela diri mah. Ngan di Texas mah aya embohna nyaeta sing saha nu ngarasa kaancam dirina meunang miheulaan ngabedil sarta kaci ngudag kanu ngancam tug nepi ka beunangna dipaehan. Kajadian bangsa kieu yeuh mun di urang mah kumaha boa aya dua lalaki ngaranna Emmet jeung Theodore. Dina hiji poe Emmet asup ka restoran
didinya manehna Nenjo Mojang urut babaturanana sakola keur gogonjakan bari dahar leueut jeung Theodore. Ambak nyedak emet mesat balati serta ngancam ka si Mojang. Theodore rewas nu aya teu antap warah nyebut pistol dibekaskeun nya mener kana tak-tak emet. Bari ngaguling emet maledogeun balatina kena kana dada Theodore nepi ka hanteuna. Kumaha ceuk pangadilan? Hukumanana kieu. Lamun emet nu paeh ku pistol Theodore moal dihukum sabab mestolna ka emet teh ngabelaan jiwa Nyi Mojang. Di Texas mah menang maehan jalma lamun tujuanana ngabelaan jiwa. Kitu deui harita emet anu menang Theodore ngamasipati ieu oge bebas keneh lantaran emet teh ngabela diri anu diancam ku pistol Theodore. Kabeh dieunakeun aya undang-undang senjata api di Texas disebutna Saddlebag lantaran eta undang-undang teh ngalarang jalma-jalma mawa senjata api kajaba lamun keur nyanyabaan. Kitu oge kudu ditenden dina saddlebag alias kantong dina selak kuda. Hiji kaanehan deui bae mun aya polisi mireungeuh aya jalma anu calanana ngajentul serta pasti eta nu ngajentul teh pistol, manehna teu kaci ngagaradah eta jalma salila pistol teh tibalik jadi polisi nu salah. Beunang ieu pistol dirampas lamun eta jalma teh ngajalankeun hiji kajahatan sarta barang ditangkap kanyahoan aya pistol. Ku ayana undang-undang pasesaan baheula Texas teh mangrupa wewengkon nu panglobana ngarandapan Rajapati di Amerika mah. Sanajan bandit-bandit nu kamasur ayana di Chicago oge di kota Houston wungkul dina tahun 1856 aya 108 kali Rajapati serta dina tahun 1857 aya 130 genap kali. Ieu teh kalolobaanana soal bela diri jeung katengtreman rumah tangga. Tamat cenah pamirsa. Sakitu nu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.